balik di Kamis ya. Sia. Barudak, lumayannya. Ternyata dua konten sangat lebaan rame euy. Nun kan tos nonton, nu follower anyar ya, bisi can apal. Tonton we nu kamari-kamari ya. Da rame aslina kabeh ge rame euy, konten urang mah nu teu rame, ceuk urang nya. Ceuk urang. Kudu jujur we, ieu mah jujurigan wae kitu da soalna dua konten kamari euy. Halus viewsna. Nya sugane ka hareup-hareupna leuwih halus deui. Untuk follower baru atau nu acan follow, gerak follow euy nya. Tompo di like, tompo komen. Ramekeun barudak. Pokona tong jadi sieun lah Kamis teh. Nya ge judulna Kamis sieun tapi urang moal dijempikeun ka jieun sieun nya. Ini ngomong teu naon ieu. Budak urang mulai reaksi video Kamis sieun anu kahiji. Kira di mana euy? Nya tadi mengecek taman cenah. Kah anjing teu naon euy? Ini kamerana butut ieu mah euy. Teu pugu anjing. Ieu nu disebut kamera lain kamera teh selamat ieu mah. Tuh naon anjing? Oh, teh tangkal coba. Kela budak urang ge teu katempo ieu naon euy. Nya kalem. Ngan aya panon Panon nunggu anjing teu rame urang ganti ah. Kela sat. Tah, ieu budak. Ieu teh rekaman terakhir mainna asal Kanada. Di luar ieu mah. Lain di urang cik judi di luar negeri mah tingali. Biasanya lebih serem sih judi di luar negeri mah. Di Batot Cimut nanya. Jika paranormal activity. Ini serem euy. Ieu mah film anjing curiga film ieu mah urang mah. Lain CCTV asli paranormal activity euy. Da sanya urang jurig mah moal nepikeun ka maehan, ieu mah cenah nepikeun ka paeh nya. Sebelum ditemukan tewas membusuk di apartemennya, sanya urang jurig mah moal maehan euy. Tapi teh mun jurig oknum anjing aya wae oknum euy. Teu ngarti aing ge jurig oknum anjing teh bahasana. Ieu di mana ya euy? Citak. Nya teh jengut. Anjing teh mah. Eta mah tah heueuy di dia ya cek urang jurig mah moal maehan. Nu maehan mah babaturan sorangan anjing nu bieu tah. Jual main jengut wae anjing. Kasar kitu euy. Encah aing moal aku jurig paehna mah ku pamola sorangan anjing. Bari jeung eta mah lain jurig atuh anjing. Disebut susur ngesor lain teh mah ngoronang nya. Berarti jurig naon teh bodak euy. Ieu nu viralnya. Ini mana sih orang ini penasaran loba nu pisan nu korban ku si ieu. Harita anu ngompol cik naon ngompol deui ieu ge euy. Aduh, jadi mananya di Indonesia ieu da nya. Hanya urang ge di mana euy. Da urang baheula ieu mah pernah asup ka rumah hantu teh nu di Parahyangan euy. Parahyangan ting Palaguna pode Palaguna nya. Palaguna jeung nu rumah kaca dengan baheula mah. Gitu we teh sieun nya anjing ngan kumaha keleutik merenya sieun teh ayeuna mah asup deui teh sieun. Kan nu rame mah baheula keur di Molis euy. Anjing Molis. Nya anjing keur Sun City Link euy. Nya aya rumah hantu di Molis baheula euy anu cenah mah naon teh mobil di ambuhan bau reksa dibawa ka dinya. Tapi eta bener euy sieun sanya urang eta bener-bener sieun euy. Tapi ieu di mana ieu panasaran soalna loba korban sih ieu nu di rumah hantu ieu euy. Nempi ka ngarompol anjing, nempi ka bau hangser anjing di rumah itu teh. Rumah Sultan udah disambut sosok ular siluman bertanduk besar banget. Teman doma. Apa ini kami? Merinding banget guys, baru Mas Sultan udah disambut sosok ular siluman bertanduk. Orai tapi tandukannya. Ular apa ini? Wah, mungkin nyi blorong anjing. Da nyi blorong mah di nu sirahna loba orai, lain orai anu eta tandukan anjing. Tibalik ieu mah lain nyi blorong lain anjing. So tahu ya nu ngomera euy. Tah, ieu tingali jurig keur balik eta balik dinas ya. Capek tahun alun ngojek cenah anjing. Goblok. Sarap anjing. Aing eta jerewas.
koplok anjing siwan aing mah euy. Aduh murining euy. Aduh tinggal murining asina euy. Cing reuwas geblek anjing. Serem euy Bima euy. Tah eta nolol tah budak tah. Eueuh anjing. Tapi dia nololnya. Eueuh mang. Panya ada adek nyumput ka mana deui euy. Aduh anjing eta nolol budak euy. Eueuh anjing. Teuing euy bingung aing kenang-kenang ge euy. Ieu mana ieu euy? Jijik pocong eta mah. Nih tah ieu wanian euy deukeut ke aing si reuwas euy. Ieu deukeut pisan anjing pareup-pareup ieu mah. Tuh. Cek anjing kakina kumaha. Wah ngagantung euy. Anjing roromeheun tinggal. Romeheun si Granong euy badak si Granong ieu mah. Si Granong ieu matana tinggal di beureumna sabelah euy pecak ieu si Granongna euy. Ngana ieu. Tengeri ketang da cicing anjing. Cicing we tinggal si Granongna ge. Rame anjing. Tak kieu euy jurig-jurig Indonesia mah euy tidak bereaksi anjing. Tuh pocong. Mang tanya heula rek meuli naon gitu. Tapi ieu balik tarawih bati ke Ramadan kamari nya. Kan cenah Ramadan mah jurig teh di cangcangnya. Buah-buah ieu oknum jurig anu anjing oknum deui wae ku aing mah dibahas oknum we. Ya oknum jurig cenah euy da Ramadan mah jurig caruti anjing. Nah ieu gawe keneh tinggal. Gawe keneh nyingsieunan jelema euy. Tuh kunti tuh. Tah, bodoh tah kieu anca aing ge deuketan. Mun bener kunti cik cagak lain anjing eta mah. Lain anjing katipu goblok pantau anjing eta mah. Beuti ka tah mentak cu urang ge. Nah urang mun ngabejalan ka maraneh mun aya jurig teh cobaan deuketan heula. Bisi ilusi nya. Titinggaliana salah ciga harita jas hujan anjing pas di deuketan mah. Tawaruntah naon we ieu ge lain teu sangana kunti ternyata lain tihang naon teh. Lain anjing bodak teh mah lain. Tuh. Lain anjing. Gapura cing naon lah teh teh. Tah. Tinggal cek aing ge bedana tadi judi Kanada nya langsung digusur. Tuh, si ieu mah teu. Tapi muka sorangan euy. Pocong mumun ieu mah. Bedana terima di apartemen, ieu mah di rumah bilik anjing. Tapi cik urang ge judi luar negeri mah leuwih serem tadi ka di betot anjing. Ieu mangan metot tungku hordeng anjing tadi mah metot jelema anjing nya. Lu tadi mimiti pida mimiti bodak. Sare we. Ada di batur mah anjing hordeng nya. Di batur mah hordeng matak di urang mah nya metot hordeng anjing hordeng lagi legend eta euy. Hordeng bango teh teh. Kun robuna nu sakim. Kala anjing aing sok leuwas ieu euy. Anjing. Gua enggak takut sama lu semua. Wah, anjing tuh. Kunti anjing. Kain asa aing konten ieu mah loba murinding sih aslina euy. Tuh jauh hurung anjing padahal teh mobil ngus. Beneran anjing itu. Da punggung maneh mah anjing. Astagfirullahaladzim. Waduh. Ya bada. Teu ngarti aing ge anjing. Ya Allah. Jurig-jurig di Indonesia mah ngaganguna kieu tuh anjing. Ya Allah. Allah bilang setan ini bismillahirrahmanirrahim. Itu kamu tuh ada setiap berarti di rumah kayak rumah Allah baru Tuh anjing ragu. Ya Allah. Kunaon teh buat dari dunia atau dunia? Ya Allah. Kita bahasa teu ngarti mamang nama euy audionya butut anjing. Tuh anjing di jero kamar. Ya indungna mah nya keur ngareka budak dia jogedan, tapi di kamar tuh anu nolol tuh di juru. Di kasur eta anjing. Juri gaya lelah nanya. Tang ieu gogoleran we sakedeung mun penghunina di luar tuh. Nih. Matak sia euy, ieu mah eceuk nya. Lamun dek sare teh maneh teh kudu ngeprukeun lah kacur euy. Terus sabari babacaan gitu. Jadi
fungsi ngepurkeun kasur sampai bacaan teh nya menghindari dari gangguan setan atau jin. Mantak maneh alus nama mun dek sare teh dalam kondisi berwudu. Jadi bersih we kitu naon ngaran teh moal ka impian nu aneh-aneh, moal ka kirim nu aneh-anehnya bisi mah bener ilmu santet anu nyek nyantet maneh moal ngadatangan tapi da cek si Peri Irwadi santet mah wadul. Aduh, beak nya bodak euy teu karasanya. Gitu bodak urang teh dek aya segmen anyar karena kamari aya nu nga-DM. Pona tungguan we nya. Aya segmen anyar di urang karena aya nu ngabagikeun kisah misteri manehna. Jadi marane lamun boga kisah misteri, sok we kirim lah ke admin caritana kumaha pasti ku urang dibacakeun terus di reaction moal atuh tentuna ge karena beda segmennya. Karena nya aya nu ngirim euy ka urang jadi urang cobaan we dijieun segmen anyar jadi ka inspirasi ka urang ge nya bodak sugan we ngalasugan ieu mah lah kitu bodak lah pangidi di Kamis sieun berikutna sieun Hihihihi